La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ben aran harap ben. Usaha ben puting-puting dulu. Mana? Dalam pangan itu. Pas burung jelema. Sugan itu teh bos. Jelema teh burung. Aduh, itu mah jelema burung euy. Ayo cang jailan enak mah. Ben. Il la il la il ya Allah anu ngendalikan sakabeh makhluk paparinan abdi perlindungan tina sadayana makhluk baik itu jin ataupun manusia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aya nama ku sia timpu gue. Apa naon we aya guru. Bos, beres bos. Ayo balik. Mana tuh Ben? Masukin juri kita Ben, ayo. Mana duitnya? Assalamualaikum. Lagi naon mah ngomong iki? Waalaikumsalam. Nuju milarian acis mah. Amang bari ka mana? Pocong, pocong. Aduh. Tenang mang. Naon kan penting-penting itu lompatan. Jadi cing sih goblok anjing. Ayang pugu ke kabura setan di udah curig monyet anjing. Orang mana sih gak jelema anyar geningan. Enggak, ayo mangkat keluar dari ladenan jelema edan eta mah. Jadi cangkeng kieu dah. Anu sabenerna emang amang teh bade ka mana gitu, penting-penting kieu. Abdi teh bade mangarian wali mah dituduhan ku pengguru sauna aya dengan ieu cenah. Oh, gitu. Ayeuna mah ngendong heula we mang di dia tuh bilih capek mah. Ayeuna mah curang nempo jurik anu cek amang tadi wayu. Nyaman ngatur nuhun. Ayo aya abi mah. Siap terus. Ayo teman. Astagfirullah. Karena naon jam? Ieu mah orang jauhnya. Ayo ngiring ka bumi. Nuhun abi mah ame jauh. Mangga. Enggak, albet jam. Jam, ke kobong lah jam. Oh, nuhun. Ya teh ujang teh bade ka mana? Anu di mana? Aya tujuan naon? Abdi teh ti pentas pangaresah. Abdi teh di piwarang pun guru. Di piwarang milarian wali saurna teh. Kangge ngabimbing ruh abdi. Tujuan abdi teh eta pangaresah. Oh, Kiai Bakri. Tah jang. Bisi hoyong apal mah eta teh Raden Bakri tah salah sahijina murid guru ama oge di ditu eta teh termasuk waliullah sami wae guru ujang ya wali. Nah ujang jauh-jauh angkat ka dieu. Ya muhun pangaresah eta guru abdi teh. Cuman abdi teu terang bahwa guru abdi teh seorang wali. Nya nu mantak abdi ka dieu teh nya
kusabab pituduh guru pamita pituduh guru mah moal mungkin abdi teh ka dieu geningan alhamdulillah tiasa pendak sareng pangarsa mungkin anu dimaksud ku guru abdi teh mungkin pangarsa gitu di dieu nya abdi hoyong dipang didikeun di dieu mudah-mudahan pangarsa resah teu ngadidik abdi di dieu nya mangga wae jang paling ujang daek di dieu mah ngan akangan nitip ujang sing kuat di dieu sabab masyarakat di dieu mah kurang raresepeun hewaeun kanu ngaranna santri ustad kiai ajengan sing kuat we jang nitip anu terakhir akang mah ka ujang hate sing ka hade eta hate bersihkeun hate ku cara kahiji ujang ulah boga goreng sangka ka batur ulah boga sifat dengki iri takabur nya jangnya sing bagernya sing kuat di nama Ari sia kumaha Ben bae dokter yang di tempuan heula goblok juga na Pak ban eta ge bos geus di tempo heula tadi teh ke abok Pak biasa tetempuan ge si ranyai geus cenah molor lah mah sia we lah si jurina ka dieu hayu bos otak ge geus riet ya ari na ieu mah asa sepi salat subuh Emang tara ina salat subuh imang lah ieu mah. dibayangkeun Ya sok mangga. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi bet aduh liar ke ya Ben udang Ben
aya naon Udang barang. Ngopi ya nama yuk ngopi ya. kawana Warung ayo kawan. ayo Gua naik Ben. kumaha lilingakeun terus neangan copeteun di leuweung engke suang survei ka leuweung siap boy. Bin. Ai penting naon nu dibalik ku sia eta. Aku bisa malik dikit tuh. Jurik bos. Jang, anjeun kudu nyaho karena anu namina rindu mulai kuari mah ujang kedah diajar rindu karena pamasihan ti Gusti maupun anu sae anu goreng ujang kedah biasa narima sok sanaos goreng ge da eta mah ceuk makhluk jang da salaresna mah yakin Gusti mah teu pernah masihan anu goreng ieu sing biasa narima ya jang. Pan eta jelema burung Bin. Biraku juri. Hayang udut hula bos. Eta teh bos anu uing di baledog teh ning sakti dukun bos. Enggak saya ulah mikir anu penting lah. Cik sia aya copetan teh di mana? Dangkeun ayeuna hayu. Ayo siap bos. Arisya kumaha leumpang teh Ben? Goblok beunang Ben. Biasa tos abok Copetan di mana sih teh? di dokter kadang deui. Wah, teh sawah tekpat kagaring kieu aing mah. Wah, jas aing. Goblok teh. Anjing. Aing ngopet goblok. Ku aing sia. Goblok. Ben, bukan Ben, turun buru turun. Dan benangan bos. Bukan buru. Halo, buru atuh Sia goblok, turun. Paehan ku aing sia. Hai sia ku aing. Paehan ku aing sia. Kedua kudu syukur karena nikmat lamun urang dibere sehat jag waringkas bere umur nu barokah urang kedah rajin sing getol ibadah kang Gusti tingali kucing ya lamun dibere kadaangan ku jelema malah bikin deket bae eta kucing teh ka jelema tah jage kita biasa posnya lamun urang dibere awak sehat rezeki melimpah umur barokah
Urang teh kudu leuwih deukeut Jang jeung Gusti. Ulah malah makin jauh jeung Gusti Allah teh Jang. Tah eta tandana syukur ka Gusti teh ku kalakuan lain saukur ku ucapan Jang. Mantakan teu babari ieu ngalakukeun syukur teh, ngarasakeun syukur teh. Emang nya Jang babari ari syukur diucapkeun mah. Tapi ngalakukeun na Jang anu hese mah Jang. Jeung nu katilu Jang pesan ti Abah. Nyata ujang kedah tiasa salah lobar. Ari sobar teh aya 3. Nu kahiji sobar dina ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Aduh. Capek anjir. Geus bin, goblok eta jelema. Sugan teh eueuh. Kayak mah aing paehan jelema anjing. Bin, itu non bin ruang riung we bin. Mana? Nu kaduana sobar dina ngajauhan maksiat ka Allah. Sareng nu katiluna sobar dina ngahadapi musibah, bencana, coba di Gusti Allah ya. Goblok ruang riung di ditu tuh. Aliran sesat kan bin. Buat kena enak. Hayu. Waing rek paehan. Lamun urang rek taat ka Gusti Allah, contohna urang rek salat, rek ngaji, tidak sabar Jang. Sabab eta teh loba gogodaan Jang, loba setan, loba pangan. Orang cak euy. Mas. Goblok cak, naon jangan aing. Ulah bah. Ngapain? Orang cak, aliran sesat lain. Wamunya. Sabar. Abdi sanes aliran sesat Kang. Abdi di dieu nuju nyebarkeun syariat Islam. Ah, sia mah sesat. Sanes akang hamputeun sanes. Ieu jagat aing sia ulah macem-macem sia. Sanes akang bilihna akang teu percanten. Abdi nyebarkeun agama cek akang bieu sesat. Abdi tiasa ngabuktoskeun ka kawasaan Gusti. Soalna abdi mah di dieu ngajalurkeun agama anu bener akang sanes sesat sanes. Kedah apa Kang? Waduh sia anjing. Buktikan sia, buktikan. Tingali ku akang kawasa Gusti Kang. Abdi tiasa ngabalikeun deui barang ieu karena kawasana Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna akang percanten teu kana kekawasaan Gusti Allah. Ah, percaya aing. Lamun sia aya di dieu jagat aing deui wae, tek ku aing beung sia wae. Ayo Ben, berangkat. Waing paeh. Oh, masang. Aing 1000 WA. 2000 jadi. Sok. Aduh. Benar. Masih ki. Aing genep. Aing genep. Gilu, eleh. Genep. Ayo pulangan awo. Wah. Pulangan teh ieu. Eleh. Ah. Dengan kieu nya. Aing 1000. Di Kuleutik masa 1000. wah uika Jikna modal barada eta. Pak 4000 Langsa.
masang na 2000 jadi. Goceng. Nah, Q. alu ai PPL ah. Aduh. Jang geus mujeuhna ujang ayeuna narima ilmu ti Abah, ilmu kabatinan Jang. Wayah nanya Jang ayeuna ku Abah ujang bade ditransfer ilmu. Muga ujang tiasa ngamanfaatkeunana dina jalan kahadian Jang ya. Masang. Ya. Tarik luas nih. Tinggal deh masang Luas sugana jadi kieu. Kan jadi diwae. Ayo, Masang. aduh aing da lapan anjing. Ah, Dada siap pokoknya mah. Ayo, eleh sama ku aing sia. monyet aing elet beak duit lagi tuh. Kumaha teh sia Kawani beak. keun udah oge masang teh. Tangan nanti. Bismillah. Balik Jang. Tuh malah anu masang deui teh malah anu masang deui. Gara sia tak anjing. Aing jadi monyet. Permainan. Nah, duit aing kebagian buru Duit masang. aing jaba udah anjing sia Boga monyet. monyet. Oh anjing. Aing beli ya, duit aing terloba ya. Ayo. Monyet teh. Gelut jeung aing si anjing. Yo, di ditu nu lega Mana? di lapangan. Masang. Monyet teh. Alhamdulillah Jang. Maksud saya kumaha tadi ke aing. Ah, sia. Ayo. Terus Jang gerakan itu teang si Abdal gerakan dia bentos. Lega, harga dulu lega jangan. Siap, kumaha sih jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten aya naon Abah? Mangga cali kenawanya. Jadi kieu Jang. Ayeuna teh ujang tas mujeuhna ku Abah bade dipasihan ilmu. Bade ditransfer ilmu Jang. Ya. Ujang sing tiasa ngamanfaatkeunana Jang. Bilihna ieu mah bilihna Abah. Pondok umur kan teu apa Jang. Supaya aya penerus Jang di agama Islam. Ya Jang ya. Tadi pandangan Ujang. Balik Jang. Balik Jang. Pandangan Ujang gitu. Bismillah. Alhamdulillah Jang. Aya nama Ujang parantos dipasihan ilmu ku Abah. Nah, manfaatkeun sing leresnya Jangnya sing hade Jangnya tong dipake teu bener Jang. Pokona mah Ujang kedah biasa ngabela agama Allah, ngajalankeun parentah Allah-nya Jangnya. Insyaallah ya Jang. Sing bager Jangnya. Tos euy aya nama. Ngapobong di nya.
tiasa manfaat kangge masyarakat anu teu mampu. Alhamdulillah ya Allah, aya we rezeki teh dia main judi. Astagfirullahaladzim, mainan ieu. Astagfirullah, orang. Mainan ieu, Ya, tadi baik. Dulu dia. Gak ada isi ya anjing. Anjing. Mbak. Ya, tadi. Buar. Jangan, buar. Maling ya, maling. Enggak bisa ikut campur. Astagfirullahaladzim. Aya wae umat Allah. Jangan berekan deui sukana.
ngambek gitu gini. Aing eleh sudah bos. Siapa mau beleguk tuh udah judi tepan gini. Ngandeleh wae. Enggak tuang di aja bos. Tapi jelema teh kamera aing dipaling. Wanianan jelema teh ka aing kios kieu. Wah di tangan ayeuna keneh ge ku aing mangkat aing ayeuna. Coba ge siap penting lamun teu dipisahkeun ku aing. Mal teu modar atuh sia. Tutuda pusing bos eleh engke mah surang gelut deui. Bos. Rek naon sia ka dieu anjing. Ngopi. Gelut jeung aing jeleuweung. Kehola ieu. Kodong lah. Geus mah geus. Kodong. Ngomongnya Kodong lah, tenang. Yuk. Ngopi, kita ngopi bareng ieu. tah anjing bebe kopi asinan. Iya. Masih dewek ka dia teh ya. Ngopi lah. Ngopi ah. Arek minta hampura Penting masalah penting. anu aing eleh dudu di. Iya. Rek minta hampura ya dah. Kilap penting mah. Lawan teh. Udah nya. Nah, itu atuh. Oke. Guys, jadi ayeuna mah geus bagernya. Oke. Engke mah surang nyopet di leuweung. Oke. Kodong ari keur penting aing masih heran. Saha teh jero mati fokus kubu misalkeun gitu. Pakai jubah segala rupa. Iya, jeung aing ge punggung kaprok. Eta teh aliran sesat. Oh, Gilo. gagal atuh lamun dipungkeun aing mah. Engke song ributkeun da teu sasarian. Oh, ari kira-kira aliran sesat mah. Ayo. Aduh. Surang kakadek bebeheungna. Oh, bener. Jawara ieu. Hayu rek ieu mah. Yuk abrakan yuk. Siap. Boy, barudak. Enak, juragan. Kamera aing pun tengah anu maling sana rempon teu. Oh, jam berapa eta teh? Teuing. Aya jam 12-an mah. Oh, jam sakitu mah kerja Rudi. Kesel aing kamera hiji-hijina diparali. Pawanian eta nu maling kayak mah juragan. Ya, oh aing kesel lah. Kamera hiji-hijina aing diparali goblok teh. Kira-kira sahnya? Betul. Tangan yuk. Surang parah ieu. Ayo, Ayolah. keur parusi ge yuk. Kemana aing ini angannya? Itu sih kan aing itu. Mana? Jangan kasih ke kamera aing eta sia. Iya teh, kami coba deh iya. Asia maling nomornya. Sanes, coba deh. Coba deh masihkeun kanu gadugna. Oh ya kamera aing sia maling nanya. Sanes, akang, sanes. Woi barudak. Iya ya malingna yo. Allah. Mau sakit jak masak mah. Kalian masak mah. Mun kurang dengan deui. Langkah sudah itu. Sakit sekilah. Ya, mari sakit yuk. Panjang masak aja nangkul.
mimitin atau abah bisa jadi kia pada yang masih ke kamera dak wengi teh abah teh aprok yang paling tadi nama kamera teh pada dipasihkeun kanu gadung nanjang tah geus kitu teh abah malah dituduh maling yang ku para preman kampung eta teh. Yo jang pilihna abah pondok umur abah nitip ke aranjeun jang kuatkeun keimanan sareng katakwaan aranjeun sing sabar sing ikhlas dina ngajalankeun syariat Islam teh jang ku sabab engke di akhir zaman mah bakal loba jelema anu ngamusuhan jang khususna jelema anu munafik jang anjeun kudu sariak jang di mana engke aranjeun dihinakeun ku jelema anu tersepun kana syariat Islam sing inget jang makhluk saalam dunia ngahinakeun ka ujang moal mantak hina jang lamun Gusti Allah rek ngamulyakeun tapi sebalikna jang lamun ujang gila hormat gila jabatan hayang dimulyakeun ku jelema di alam dunia ieu moal mantak mulya jang ari Gusti Allah rek ngahinakeun jang nitipnya jang pesen ti abah sakitnya jang sing kahadenya jang komat jang abah pulang jang punten pada nyuhunkeun wedi pada keluar lah mangga jang kedap ieu tongkat abah candak ujang ayeuna mah ieu tongkat milik ujangnya manfaatkeun jangnya ayeuna mah tongkat eta pas jadi milik ujang nuhun abah nuhun ujang saos Haram jadah jelema teh nya aing geus capek-capek maling malah dicokot ku jelema edan tapi sakti oge tanya jelema bawa dukun anjing kalah ya dapat ya lumayan harum deh anjing aing sieun modar wae eta tadi dihajaran ku arurang eta aing ge sisieun asli nama sisin papae tadi aing dibaca tadi ku juragan bapak palaur di penjara aing kudu kakaluar duit ge sidang kodong aing coba kodong yo Ayo. si Bahrom kamana si Bahrom tak tadi tuh tos ngahajaran capek cenah Oh, jadi mana langsung balik? oh Aing katumpat ka dia capek. aing capek aduh dah pusing aing dah Srep geus ayeuna ieu. Srep
Gawe naon si anak ieu? Jika jelema kurang hidang nih hulang-hulang tepugu. Pusing aing dah. Barang copetan aing dicopet deui. Kumaha si sia maksud nak nyopet di copet deui kayak mah diajar ka aing nyopet mah. Nyaho sia mah. Aing jadi ngiluan bingung kieu sia mah. Hor, nah sia jadi nu bingung Jon. Ari kitu cara nama aing ngiluan bingung atuh be bingung sarerea. Garandeng sia ah. Bojo aing penting bentrok jeung jelema sakti. Baju bodas mawa tongkat. Copetan aing dirampas kabeh ku manehna. Teu kesel kumaha coba aing kitu. Anjing deh. Lieur. Abok heula. Wah. Saya aing. Tenang. Lieur. Kodong jelemana pakai baju das mawa tongkatnya. Bawa anu tadi dihalajaran ku arurang. Jadi ku aing dihajaran men. Paeh maunya eta jelema. Bacok tadi teh. Aing kasihan paeh wae aing. Modar susugan. Jelema kitu mah tutuman mamawa aliran sesat eta teh. Di antara mana yang nuduhan ku dewek? Aing bangong. Hang di tenggelan kok guru sia. Tapi kakak paeh anjing. Lah ayo sia, bisi penasaran jeung aing. Awak bisa diadu mah jeung aing. Tong boroning ku elena haram aing mah dinaserina oge. Hayu gelut jeung aing di dieu ayeuna monyet. Ayo sia Aing lah. Sia ulah hayo. Aing ayeuna sia. Ayo sia udang aing putna nyaan. Mana sia kekuatan nang di kursi teh? Kaluarkeun kabeh. Kate